Pokoknya mah di laut pelayaran. Neng, gitu. redang, pas kieu, pas kieu. Terus lihat apa yang aneh? Apa emang tahu gak? Mau gak sebenarnya mah rek teh kabogoh teh kan. Hera aing bingung kayak mah teh bisa sieun kalau kan ditanyaan gawe naon bingung. Padahal aing nganggur kieu. Naon da loba gawe mah teh naik kana asbes gawe ya. Udah gawe ge da urang tadinya kan bingung. Meni eleh hilu jauh gitu. Garantung gara we. Aing saroknya hieu jauh. Kieu atuh teh nama usum penipu ieu. Mana ge nipu eta seueur Pinjol. Aing pinjol misalnya kana pinjol wae. Naon? Kieu yang mata maneh teh gawe lah ngalayar gitu Di laut. tuh piraku di WC Di daerah laut di perikanan gitu pas gitu. gitu Mah gua maksudna di gara dia Nah, dia ceuli eta ceuli eta salah. ngaharemos kieu goblok nginjem cepet atuh Goblok. Nah gitu parawan mah migawe alus ulah molor nyatu weh awak menikos kebo guling kieu lain yang nanya teboga kabogo ka mana tuh Aya, tapi napan gawe manehna. Ngomong nama gawena pelayaran mak, tapi can ka dieu meureun can dibele libur ku bosna. oh gawe teh gawe benar Bener gawe di pelayaran. ulah kos nunggus gawe weh aya gawe babadog milih neangan teh atuh nu bener Teu tangani ngaWA. ngaWA Ka dieu meureunan. yang cobi teh nyoheula atuh bisi Heeh cenah tuh arek ka dieu mak. oh syukur ka dieu mah babahan ka dieu babahan udah WA apa maneh nu WA ka itu Mana ngawe kan kita ka imah cenah si emak nanyakeun. Aing bingung euy kumaha. itu geus emangkat ngan Cek ente tadi gitu apa? gitu pelayaran intinya tapi dirinya ulah Itu teh barang bawa di aing mah. tapi dirinya dandanan kudu rada keren gitu supaya katempo teuing katempo lah pelayaran keren Nah, ya. Paling bahasa apa deh? Ya sayang bentar ke sana. tapi ngomong-ngomong pan mana teh buru teh kemarin teh cager Alhamdulillah. soalnya pan air laki kudu barang bawana ulang ieu halus Bingung namanya belum bonas. Maksudna aing teu boga duit ieu teh, pan aing ngomong ka harim aing. Layaran deh aing ngomongan di laut. Aing banyu nasi tukang nasi teh geus kene amat Panas. Assalamualaikum. Kemana? Mana teh lalu? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Mak, neng cobi teh tinggal saya Neng. Si Aa mak. oh si Aa mak, damang mak. alhamdulillah Iya hampura ngan mau ieu mak aduh. Non eta Ya, ieu mati oleh-oleh di laut. Tah, tanya teh mau lopas. bugar hari pan poe panas ngeureunnan. Aduh ieu teh hampura we. duh aya tukang kitab tadi luar neng lain ieu maksudna teh ieu kabogo neng Nya mak. Ya mak, Damal satu nate. juta. lain maksudna kieu lah ieu mah damal teh di laut Nya, ieu nyanak naon enge eta teh. Gusti enye tinggal ya Maklum. Allah meni tinggal sakieu enye lagi ieu mah urut meureun Maklum man teh acan gajihan abdi teh mak. Nyewayahna we. menangkeun picalonan teh babon rada-rada komdo wae mah Duh. mah komdo Mereka sugan-sugan cai acan ini bangun koret. Aduh. Oh, yang cai kan. Itu saha dia nu assalamualaikum Gusti anu agung. Ka dia kalebet. Paket. Entah temesan ka ditu ah. Temesan mama. Oh Kitab, Ada nyantai. Atuh bari cai neng karunya suguhan gitu gitu. Jangan meureun dari di laut mah nama meureun. nah itu kan gembok kan pakai di dalam Sampai banyak. Nya sapa ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma doaan gitu.
Mama ini belangkir. Ieu teu make skincare. Alhamdulillah. Abang teh awis sudah di laut. Hah. Lain dap di ditu teh da jeung saha. Aya dulu dari itu nu nyandak. Gajina ageung meureun. Lumayan lah malah. Aya we jang meser uyah-uyah acan mah. Sae. Ya. Gaduh naon atuh? Ayeuna da moal di ditu teh gaduh naon? Alhamdulillah bumi tos aya. Saha di ka dieu kan itu atuh budak mana budak saha sih? Ngaganggu kan itu kan itu. Saha sih eta? Kadi itu atuh. Ya sae ieu incu mah. Eta. Incu ya. Tetangga eta ka dieu Oh. ulin. Oh sok ka dieu ulin mah. Ya. Tuh kembali lah. Boga naon kira? Alhamdulillah bumi, mobil, terus raya. Yang cuman kieu meureun ari pelaut mah meureun jarang uih di damel di laut mah. Oh, ada pastinya. Heeh. Berbulan-bulan meureunnya Mohon berbulan. da abi mah niat ka Sineng teh serius da bade. Oh serius eta teh bener. Mohon. Tos aya meureun bekal, tos aya. Ya insyaallah. Tos aya. Bumi, mobil, motor Ya gaduh meureun. alhamdulillah mah. Lain masalah mah teh neng bukan meureun. Kahirupan mah kudu kitu, kudu ngomong. Jang, Kayak gimana, Jang? teh hebat cenah calon teh. Ya kieu ya hampura we. Arek mam atuh arek mam. Wios mak, wios. Teu kedah repot-repot mah, teu kedah repot-repot. Neng mau dibawa amat eta cumur. Nggak mam atuh era. Oh, di ditu teh bagian naon kira di ditu teh bagian naon? Aduh, isin yang beli mah nyariskeun teh mak. Isin. Sanes gitu jadi isin. Heeh. Tong isin jujur ya jujur di bagian naon? Bagian nguseup mak.